Bang Jojo kumaha Mang Ajat hapunten satu acara diteraskan acara mana suka atau urang heula dipayutkeun era ku Pak Hajat jeung Bu Hajat cenah iraha Mang Jojo rek ngabodor jeung Mang Ajat nya daya panggung cing teu nu edan oge ai hartina mah supaya teu cacak nangkaeun ka dituna anu bade kararaul teu kaganggu teu kaganggu ku urang hapunten kakersana Bapak Kuwu sareng-rengan bohong kaganggu heula ku urang era da kuring teh heuleus cenah geuning ngala duitna teh kitu horeng teh heeh Bapak Suwindi teh cenah di mana ieu teh di Jati Sawit non Leja di Leja di Bosayur di THD ieu teh jeung Mang Anen cenah upami nu geulis mendak jodoh yang dipangbodorkeun ku Mang Jojo lubar pakaulannya sawer atos ulah aya tunggul sirungan catang supaan kantar kakaitan sing mulus rahayu berkah salamet ka dituna amin ulah ditagih ku wargi ditanya ku tatangga hayang dipangbodorkeun ku Mang Jojo anu tas boga orok anyar keneh dina zaman reformasi loba jalma lagu hayang kapuji loba nu parebut kursi sabrang rejonya loba cangkang tanpa osi akibat harga naik eta rakyat mah sakacekek nu matak tong ngalempek anggur sing loba kadae anggur sing loba kadae harap direuwas sanajan harga marahan arek dipake arah sanajan teu boga modal nyiarin ki anu halah eta sanajan keur moneter ulah sok loba ngagoler usahakeun mulon ngetan idul ngaler supaya teu katetes kada ruas aing teh mah edan sing iatna sing waspada ulah ka rayu kagoda senggol teh ngelehkeun aing komo nu ngaran narkoba bahaya aya pembina nu kitu mawa cilaka eta poe kemis ngadu kuda di mana eta moro uncal menang embe ayo sina eta najan geulis teu kabita kunaon dabongan eta na gede ayam jago di walungan di mandia di bengkat mah keningan ke pasir juri karanyi nulalajo teu ngalungan Pak Kuwu Pak balikna eta kepeting dicekek juri eta boboko dicoo enon lo kok eta meuli es mah di Sorabian sedap orang eta bobogohan jeung nu menyon udang hees ngajebian jambu air sisi paker iya sabelah mah keningan beaku kalau ari usina susul air kana angga mesti jalak sabelah moncor kakolok eta aya nangka ngora-ngora eta dipesek mah teu dipesoan ayo sina eta aya rangda ngora-ngora keur pendek aya lehoan ngambai hayang teuing angeun walu di
rek di anjangan eta hayang teuing angeun walu angeun walu di pecinan alah hayang teuing kera wawu geus wawu ku Asep rek diulinan eta hayang teuing angeun walu tilu angeun walu make giripik gandung hayang teuing kera wawu geus wawu si horeng teh digajuri eta hayang teuing angeun walu make patromak alah hayang teuing kera wawu geus wawu si horeng teh loba anak eta hayang teuing angeun untuk Asep belipak atrok sia tong reka dia sia terek ngawiwirang aing di umum mah jurig naon ngawiwirang kuring aya aing geus gaya babdi ka hareup olongop deui ka hareup terus gawawak di maneh aduh sia teh hayang kapujinya pada aya waluh duanya hayang kapuji kuring lain hayang kapuji ku bapak hajat ku ibu hajat ku bapak kuwu sindir maneh teu bernapasan agama teu ngadidik teh seueur ade-ade urang kali didikeun urang sadayana aduh asa aing we nya saleuheung sindir kuring mah teh kawa sindir maneh anu mah cek maneh tadi cambu air sisi pager sabeula non teh be aku kalong nunjuk sa teh kasih entin jalan susu lair kanu anggal sabelah moncor ka kolong susu saha sia teh jurig anu artis mah susu teh lair saeutik oge diganjel ku kawat ka dieu jurig tah kawat pamoean nya komo nu maneh nu mana aya nangka ngora-ngora dipesek teh dipeson maneh teh nunjuk ieu ka neng nah aya rana ngora-ngora keur penek aya lehoan panjang oh da baheula mah kerang da aya lehoan ayeuna bersih teh make waduk di enan teh wedak heeh make nu kitu ya ai sindir teh jo kudu nu ngadidik kudu nu murwakanti ada di lalajuanan teh ku paku ku paala ku paku ya heuh mana teh paku mana itu teh babakan anyar jadi kuwu kitu ge nya aduh sindir teh kudu nu murwakanti sugan terek ngabodor kawas urang tiluan di dieu nya trio gelo sindir teh kudu nu bernapaskan agama kudu nu ngadidik kudu murwakan nya da kudu kitu komo aya seni dituntut ku tribakti seni aya 3 faktor hiji seni teh juru penghibur 2 seni teh juru penerang 3 seni teh juru penghibur pendidik arti mana da sakola anak buah kuwu aing sindir kudu nu murwakanti nu kumaha dah babari dan nangieun urang sih teh lamun bisa mana sindir nu murwakanti nu tungtung naak babari kumaha urang Batak dagang batik mincak batok cik beletek heeh nu mata kudu balantik tuh rada montok dagang lotek sia mana bau cucurut lain aing bisi katutulujan pantonggoheun eta teh makam sia teh eta nu tungtung naak amun anu tungtung naang onaman mun maneh kasurupan da aya wae do tukang ngawarhaskeun Mama Ali lamun tungtung naang miceun kuntung kanu kenteng ngangen kentang dina kantong heeh hayang untung tinu enteng pakuwu gede hutang bayar entong aduh pret dan sabah sok ngelakeun hei ari hutang mah boro-boro jutaan 1000 pedake kudu dibayar ai sia ka aing 100.000 geus sabulan teu bayar-bayar eta lain panjer eta nona panjer dena ge can dibere panjer oh je juga teh panjer he ai sia aya ka aing aya kapimpinan nu jelebet teh nyabok aing nya kajen pan maneh mah hitung-hitung panggedena bati panggedena bati di mana dibayarkeun kamu itu pacara adat sia teh oh lain jangan ngayun jangan ayun da ngayun enggeus aing mah oh sabrang hejo tabawaeun jang maneh jang nyeun imah maneh teh nu digarau beres sabrang hejo we ngalancrut alah eta anu tungtungaan lamun nu tungtang naha kaci johorek usaha kaci dahu meuli jahe laha loho kami toha angeun tahu mani bahe cuma edan geus ah sia teh ngabekem di bae ah biji nah
jadi silir teh jo sakali deui nya manileur sia malah cek kadang cek si jalak kadang cek si jalak henteu nah cenah suku bodor nya eueuh nu alus gun beda tukang moro urang mah nya maneh moro bagong aing moro rangda paingan di nu waring aing aya nu bodas sing teh ieu teh seueur murang kali didikeun cilir teh kudu bernapasan agama nu kieu jo ya nu kumaha ngemploe jo daun kangkung dica ka kota Bandung Gusti Allah Maha Agung kurang wajib dipunjung aduh mani ogoan sia hulu teh mani dikitu lah teu nyahoan sia masinden titi cabe rawit senggol tentang kamu kos orai pucuk lang layangan naon ngagidat kitu sia jukut riut tanangkaan ngaramat kanu angsana hirup kudu tatanyaan urang babakan urang leca kanu loba pangabisana jati barang duku warung jalan goreng mobil nu miring herangna tungtung irung si horeng korong can garing aduh sama dusun kadek ada beres dedelai mah teh sarung sia mah nu aing menicing berebet sia mah oh benang tek benang kumaha nu aing huluna leutik kabeh nu kitu di Jember ku si ieu datang ka imah pamajikan aing leungiteun gundul aa cenah kajeuna moal can 40 poe can 40 poe tinggal 3 dinten deui ieu teh di Nuraraga naon nikah tong uruskeun orokan lah sia mau ieu teh dinu nikahkeun panganten dinu geulis tos disawer sareng kasep tadi aing nu anyar kawin sok disebut panganten kakarepok sia mah naon sabab eta nya kapan aya hartina dikecap kirata dikira-kira tapi nyata oh ai panganten teh ai cek pangan urang Jawa cek urang lejana mah dahar oh ai ten cek urang Dayak cek urang lejana 2 jadi hartina panganten teh si Neng teh bakal dahar 2an ayeuna mah pantes anu nanggung jawab si AA bade nyupir bade naon resikoan yang anu halal rezeki anu halal ai cek urang Sumedang lemes ngomongna teh disebutna teh papanganten naon papanganten ari papang cek urang Sumedang cek urang dieuna mah kiih ai ten cek urang Dayak cek urang dieuna 2 jadi hartina papanganten yang teh kita si Neng jeung si Ate bakal kiih silih anter si Agus ek nyabok deui wae nya kokon gede teh dusun aing dusun naon ai cek urang Cirebon disebutna oleng panganten tukang kamera nundutan tang kamera eta keur milem oh ai oleng panganten ai oleng naon oyag manya tuh ada kapal sedang oleng oyag ai ten cek urang Dayak cek urang lejana 2 jadi hartina oleng panganten teh kita si Neng jeung si Ate bakal oyag 2an yang nguruskeun naon ieu ngacos ya tanyar panganten bakal rasa kukuring mending ngejet nih cenah mah aya aing dibere kasur urut ku mitoha barang ngejet kitu berewek teh mitoha teh ngomong jojo cenah mani ngebul cek aing teh soek mi cek aing teh sia mah hanas didengekeun nya aing teh teu tiasa kulam da soek kasurna oh mani kana di nu waring moal soet imah aing datang ka doraka imah aing tinu kas gablak imah edan imah aing mah keramik lain malamora naonna aya keramik ai keramik di idak ku aing gerak gak tinu naon can teh keramik nah yo ye ai hareupeun panganten baheula ieu nya baheula sok aya kupat bule 2 kupat tangtang angin kupat panjang bakakak duwegan simbol eta tanyakeun ka paala tuh oh simbol nyareatkeun panganten istri jeung pamegat sanes tuangeun panganten sanes aya hartina eta teh cik ai kupat bule 2 kupat panjang hiji nyareatkeun panganten pamegat pan sia gaduh nu buleud 2 panjang hiji kabeh ge lalaki mah naon ieu ye uruskeun kupat sia mah ieu mah maksudna maksudna teh buleud pamikiran panjang tujuan tah kitu nu lah ada sia nu ngaresna mah sia nyebut kanjutnya siapa dusun itu teh ibu-ibu marake jilbab tuh luping nu mana naon edan aya aing nyebut kanjut dusun cenah nah caledog sia teh teu sopan aya aing ka kanjut teu nyebut kang sanen kitu ngomong teh ulah diumum di kasar-kasar kitu da barokan jurig cek sia kanjut hayang lemes kumaha naon ieu kanjut hayang lemes nya dihamplas aduh jurig mah ngomongna lain kanjut kudu hamplas meni paksareun aing ni power oh jadi
bulet pamikiran panjang tujuan hartina teh terus ari kupat tangtang angin kupat tangtang angin tinu daun awi juruna teh 3 eta nyari atur panganten istri pan awewe mah kabeh bogaeun juruna 3 eta tengah poe teh ngap yang nguruskan kijing tanam mana kupat tangtang angin tinu daun awi aku aya nu ongop bang pan juruna 3 ya mah eusina eusina teh henan teh juru nu kahiji heman ka salaki dua heman ka mitoha heman ka kolot gitu terus ari bakakak sok ngarampidak benu tadi ku aing dibeuli teh ku si Uneh dibunikeun si Neng teh kita bobo teh enjing teh ulah kawas pesing ngaringkuk kudu pasrah pas bakakak da aya nu gaduhan tetep si AA kawaran heula alukna nyoteung da aing mah ngarasa nawaran ahi duwegan ngora tinu kalapahejo aya dicolok mimitin teh purupus ari kana nyadengekeun bae kumaha si Neng jeung si Ai isukan tinu jandelana mun lain pak purupus nyalain si Neng meureun aing jauh-jauh kudu ngadengekeun pak purupus aing keur anyar kawin maneh ka ujung jaya ngadengekeun dinu jandela jelas bugut jelasna teh teu pak purupus kumaha aduh ya mah kaos aing teh ajak atuh pakoh angin leulewihan cenah matake kawasi AA ngawin teh parawan lain BLRM sia mah hei jelema ngawirang di muka hukum di muka umum kena ku hukum tak harus kapaku mana ulah sok ngawirang kitu itu teh pembina ya paku ya heuh mana atuh ngawirang nyebut pamajikan uing RM kapan sih rumah saya huruf BL ya heuh ulah ngawirang di umum sia ka aing nyebut kuliah mah nya ya kuliah mah waduk leutik ceuk aing teh kuring jelema ngarti lamun jelema ngalakukeun anu teu dipire ku agama dilarang ku pemerintah keuna ku hukum eme jurig hukum eme weuh jojo hukum eme mah aya oge hukum karma nyaho kapan di jati sawit memang karma teh di eme ya masih lemes oge jok kudu puguh nempatkeunana kamari geura ngajak nguseup ka mana mana nyaho pan balik ke kadu gede manggung teh aja tukang refreshing cai aing teh ka eme nguseup ka mana eme ari eme teh naon eme teh waduk dharma aduh maneh ya masih lemes oge aing ngaran waduk dharma mah ulah dilemaskeun jadi eme dek maneh kudu kotaan anu disebut waduk teh walungan anu dibendung caina dipake irigasi dipake listrik disebut teh waduk contoh waduk Jatiluhur aya nyaho Saguling aya nyaho waduk Cirata aya waduk Malahayu nyaho aing sakedeung deui waduk Jati Gede tah di tukangeun ieu masih amplop biru aya waduk indungna leuh sama tama podo teu boga WC kitu cicih manggung wae paingan bapana modal diunjuk awi bae jadi walungan anu dibendung disebut teh waduk lamun cai di Bandung caina dipake listrik dipake irigasi disebut waduk tadi nu ngalet di tukangan imasi iwik di dinya eta naon nu karoneng naon eta oh eta mah goreng pisang lain hakan kumaneh pugu aing ngadaguan maneh Mang Jojo panganten teh nu mana itu panganten tuh di jero nya hayang tepang urang teh urang geus 3 jamnya tuh papanggihnya pahajat naon hanteu nya disambat ku si ieu pahajat ibu hajatnya panganten komo lamun lagu botol kecap disambat ku entin kumaha cik cobi taksir eleh Mang Jojo nu jangkung lenjang aduh siapa batur ke teteh nyomannya jangkung lenjang kieu meni gila aku nempona ge ngomongna jurig lain aing bayuyun sebut jangkung lenjang kata-katana sugan teh maneh sok piraku ibu hajat pak hajat ku abdi hanteu kagembang lah sing lagam karayunan geura alus-alus aing jeung si jalak mah nya lagam karayunan mun di sawang dulur lagam karayunan nu ngeunah mah geus lagam cetiti eta ngeluk tungkul kokompodan margina aja dog merosot jurig sarua jeung batu-batu hijau ieu mah mana panganten teh nu mana nyoteng ibu hajat ambabak bae kuas karung sabrang bae hiburan ratu urang engke heula duit heula kapan karunya ka maneh can dibayar repo alah eta maneh spok di bae ya kayak ibu hajat kaja tadi amplopan ke gede mah pan aya paku pen tahun teh nya paku babakan anyar ke tahun kali paku karang babakannya bereus sobat kuring eta teh di pasar
eta bapak. Waduh, ayah dong. Tuh. Yang malam. Oh. Mau beli yang mana? Mau beli yang ini? Oh, ini mah buat jajan saya. Toke. Beli nasgor. Satu lagi, oke. Iya, jangan dibawa pulang lagi. Oke saya, goceng lagi, bos. Waalaikumsalam. Jangan dulu balik, itu pan masih ada keneh. Sok tidak tahu memetina. Tuh, ibu haja. Aduh, jika benang badami jeung bapak nate 10.000 ewangnya. Ya, diomongkeun bae dibere panganten. Kadeneng ek didengekeun ku si Ajat mun teu pak purupus ya. Tutupan naon ada kadenge tujuan 10.000 dianggar. Engke heula itu cicing heula. Hajat. Sakantenan padahal mah ngaleut ka dieu nya peti pak. Kayang siang ngaleut teh. Aduh 10.000. Aleuh sarua keneh bae mun. Pakai ngadaguan Pak Kuwu tenang hiburan. Pak Jati Sawit. Pak Kuwu bau Jati Sawit la ilaha illallah bageurna udah bilang. Papanggih jeung kuring tuh di Parapatan Cideres. Anjeunna wih ti kecamatan alas jojonya muhun Pak ke ka mana? Bade manggung di ka Ujung Jaya. Terus dia sakedeung cenah. Rek mara duit. Naon Pak Kuwu teh? Ieu pangjorongkeun mobil aing mogok. Aduh. Nyalain bager sam nyiksa kitu mah. Mana emang ngadugul-dugulkeun bae. Tapi keur kudak kodokna mah. Nya pas, keun bae da urang nage keur dulur urang anu kena musibah di Mentawai, di Merapi. Keur urang kosambian. Keur sumbangeun. Tuh, kaheula cicing itu. Ya Allah, nuhun Pak Kuwu, dang kege dibagi dua cicing aing bae. Ada lah leungit lah cing paruguh. Pak Ala aya, Pak Umi. Dah tahun kali nyentan nage ka pokoh keur kieu daerah ngahajakeun mah Pak Ala dulur kuring eta Pak Ala teh dulur kuring. Dulur teh pokona mah dipenta duit. Aduh, ye nu kasep. Aduh, tangkat teh disendal deui kawas bodor bae. Bebaning ku hayang mere teteh putrana Pak Hajat mudah-mudahan kasep. Pak Kuwu, Pak Umi, Pak Ulis pentaan bae kabeh. Nya. Tuh, aduh, tuh Pak Umi nya. Duh. Jelema pang bageurna geus lah. Pang imana. Itu. Duh. Duh, kalau aing era hate mah euy. Pengumuman eta Pak Ulis. Aduh. Pengumuman utamina ka keluarga Pak Kuwu atanapi keluarga Bapak Hajat upami bade masihan artos anu karye. Aduh. Siapa nya era rek mana 10.000 mah. Aya Bapak Ala Neng bos cengek. Dulur urang. Maneh cenah lamun meriah di dieu cek bawakeun cengek sakarung pada nu buruk. Dan nu anyar mah mahal sia teh. Tuh, bos cengek kapayun. Ai Pak Ambang jeung Pak Lurah teh eraeun kitu. Tuh. Aduh, tak ieu nu boga nu boga eta rezeki. Dari makeun. Rezeki ti mana rezeki? Jauh naga meni beda 48 beda naga. Sia 50 hayang 2.000. Aduh. Awas ku aing mun papanggih di toangan ye. Nek dina kitu. Nek diing kondasieun aing ge. Oh, kita teh ikhlas ah. Euy. Pantai butuh aing eta ti dunungan uing. Dunungan tuh. Aduh. Ai jelema mah beungeut teh rupa mah warga. Ai aing beungeut ieu rega sabaraha 2.000 bae. Ai beungeut maneh teh gablek imah-imah acan meni 50. Maneh mah lamun di nu dahareun oge lamun dibawa ka supermarket moal asup. Bener emang. Dibawa ka pasar jadi emboh. Ai aing naon ti nu dahareun abah aing pake emboh baju. Ya, lamun di nubung buahan ya. Heeh. Model yang cucu ya. Anu loba buluan kieu, rambutan. Duh aing hayang nu loba buluan emangnya. Siapa sok hayang bae anu nunggu rambutan. Atuh neng Iin ieu meureun apel. Ta ieu nu aneh noi kieu meureun erbis loba cayan. Nu sok bangkrut bae manehnya. Atuh kuring meureunan jeruk
atuh maneh meureunaan cengkol. Jurik Asia yang dibayar ku aing di dia Nggak mau balik aing mah teu dibayar. Asia ngai birang bae aing baunya peutar jengkol sia mah Geus atuh lamun di nu bintang film eueuh nu goreng bintang film. Emang aing kena di petetnya Atuh tuh kunaon? pan mata aing mah geus leutik Cicing kuring nu ngatuh, kuring cicing kuring. Atuh meureun lamun ieu dinu bintang film mah Eva Arnas. Aduh nih paureun dirapak ku sian. Atuh meureun ieu Annie Beatrix. Ieu meureun Rosalinda. Mana Rosalinda? Ieu nu gede. Jelema bayuh-yuh Rosalinda cenah. Naon? Nu kitu mah Rosa Madang juri. Atuh meureunan tukang gambang Jeremy Thomas. Sia kalah cecengiran. Jerin kalau mas mau ganteng gondrong ain mau buukna ge. Ai ieu. Nu kas kitu Jeremy Thomas, nu kitu mah Jarami Buruk juri. Atuh meureunnan kuring Ridho Roma. Atuh meureun maneh Patile. Juri Patile tanya kolotnya geus pae kayak mana? Anu alus mah dinu ngeus dinu ieu teh, dinu liang moal gagal liang mah. Anu alus. Ieu anu kieu. Heula juri. Ajang kenal liang naon eueuh liangan. Eta nyokkeun. Ieu anu sok ngakep liang keuyeub. Pas geus ngasaan meh. Oh iya mah cek kira-kira ngacot aja hayang encan. Anu kieu meureun ieu anu sok liang belut. Leueur. Anu sok ngageleser pan aya sintin. Aya cupu penjaga dadawer. Ieu leang lele jumbo. Nyawa lele asupna teh disada. Atuh kuring meureun liang kasir terus maneh. Era kupakuwu aing mah Dok aing nu ngatur. di Jati Sawit teh kota tong disarwakeun jeung lembur sia tuh. Itu naon maneh? Alah siak nyebut yang tai ka aingnya. Geus beda rasa. Geus teh. Geus hiburan mah. Mun aya banci eueuh liangan liang naon. Hiburan ke panganten. Tuh baheula ge si bontot ek paehna teh batuk heula amang. Aing mah jalamun paeh nyampeur maneh. Susudianan aing disampeur ku maneh. Tong sakuruskeun paeh lah aing. Baheula CS aing gitu heula. Maneh geus batuk bae. Hiburanana anu moal ah. Nu munal. Hiburan Tingkatkeun bagaweanna. Ek jaipongan kajeun rek naon bae lah tembongkeun sia teh. jaipongan mah saurang-saurang. Aya ning amplop biru. Heeh, mumpung aya nang amplop birunya. Anyar orokan gegelis bae nya. Ya, da moal payu disebutkeun anyar Dah, orokan. kajeun teuing. Kuring nu ngajatah. Teuas aing tadi ge. Kuring nu ngajatah lagu. Sok. Lindek japatinya mah. Nanti iseun sama tangan pos situasi gitu. Caringan nu jadi saksi. Itu teuing heubeul teuing. Bayu-bayu. Bayu-bayu mah paranti bos jeje ulah ku urang. Serat salira. Ngondoyot goblok. Aduh, ajek sia lagu naon itu lain ieu lain nu babari di igelana. Nu babari juga. Heeh. Tahlil. Kumaha ngigelna? Bibir aing menilop. Ujung Dina jalan. lagu Cinjang Berasan. Dikawihan ke ieu. Kawian ku Mak Entin Jalak. Diibingan ku amplop biru kahiji di Kadua, Asep. katilu. Maneh. Direbaban ku Jang Ungu alias Mang Pelet. Dikenangan ku Mang Dedi Coro. Senja padase neng amplop biru senja padase dicanda tawa
naonan aya keremek aya keramik di idak wae gerak kok gerak Sinjang bodasan paku sinjang bodasan dicandak mah dicandak ka kota Bandung tong luluasan pahajat tong luluasan laso varian laso varian Sinjang bodasan eta ditandang mah tetep wangi tong luluasan geni tong luluasan pilih api ada licin pilih api ada licin kuringin katiduran tanyakan lawasmu lani tetepang sok asa aswa-cuan kota Subang Sinjang bodasan apa Sinjang bodasan diterima ke pasar baru tong luluasan kula sok Marian Mundu kula sok Marian Mundu Sinjang bodasan cuci Sinjang bodasan diterima ke pasar baru tong luluasan apa tong luluasan pilih mang bararendu pilih mang bararendu warga seni padalangan mere contoh jeung atikam kandung maksud jeung tujuan dari juru penerangan kasumenep kasumedang kaparung budaya semangat kurang berjuang bani tarung korban jiwa Sinjang bodasan aduh
hatur nuhun nu garelo hatur. Dedi siapa benernya ngagendangna? Bager. Gua tetek wanian ka aing kanu gedenya. Oh gede oge da gemoy. Sia disakolakeun budak ku aing di Paraban maraneh ku aing teu payu manggung mamalalelebok sia teh. Aing jaipongan teu dibohongan. Oh, Aing cara teh kan. yang baralik sia teh. Itu cokot. Cokot itu cokot hai. Gelo. Menikah sempetan bae. Ababena meuli pasrah bae. Saya anak BL betul. Geus liburan tong ieu lah. Itu dalan. Lain mikir teh balik kalah kayak marali. Ai serek balik mau tah keun ka jona ka dia keun rokona. Ya goloh meureun. Terus tong dipake ah. Mana aya naonan ku aing di kitu karabu. Anu ngagerenjilan gitu. Buah softtek aing mah lain. Hiburan urang bae ah tong make aya gaya ah. Tong ieu. Teu Parabaneun bae ai. Omo eta nu gendut beberengkes bae. Hei, Jadi maksudna kumaha ieu? urang hiburan urang lah. Nyen grup urang wae lah. Yang grup musik. Di nu kaset pan geus aya jijiduran bae. Make itu. Aduh. Ya. Waduh. Geus tong makan ieu nya musikna. Ontong ah naon Parabaneun teu balik nih. Kuring pamain tarompet saya. Amang aing ngaramus moal ngimpi gitu. Begitu ngaramus naon? Asa ngaramus iya jeroan. Oh sekolah perpicung. Dak ah. Dek ngeleperang. Maneh tarompet kan dewek tarompet maneh judul. Was Mang Ucunya. Heeh. Mang Ucu Leja teh. Sok tabuh heula judulna. Ya. Heeh. Dur. Sing keiyang maneh teh mah loba nu mere duit sing tarik. Dur. Ya, sing tarik pake getih. Anya teu kadengi sia teh. Dijiwaan atuh dijiwai. Masa enak buah tidur make getih. Ya make tanaga. Dur. Ah bener sakitu anak geus tilu parejal. Tilu ti mana kakarek dua pan anak teresia nu hijina mah. Ayo. Sia boga anak unggal lembur di Paraban hanteu. Sok sing tarik ka tidurna. Mari asup anu RCTP sia teh. Gon teh heuh aing mah. Alus nyanyi biceun orok. Sing tarik. Dur. Nah, cantik deui sok gerak. Aduh, jurig mun dimara jelas ya mah. Nah, beji dur bibir ulah monyong. Bibir mana? Iya bibir iya tah. Muni asin. Ajeuna panggedena. Dur. Ih, bibir ulah monyong. Dur. Alah, eueuh pedog tadi kadek ku aing. Kudu kumaha? Bibir ulah monyong pepatukna. Deh. Ngarti nabuhna le. Lamun tarompet kan? Lamun dewek cek dewek teh. 1 2 3. Teteralat teteralat tetetetetet. Maneh tabuh. Tuh. Aing udah kehalangan putih hang. Tuh 2 3. Teteralat teteralat tetetetetet. Teteralat 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 tetet. Teteralat tetetetetet. Taboh, ya teh taboh jidur teh, nyaho tadi, lamun cekuring teh, kode murid, lamun kitu teh asup, uja jangkung bari naga. Tuh 2 3 teteralat 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 ya barak gawekeun sumut aing ngarti
kita henteu mana nabungna. Aduh. Mali jero. Punya seurang mah tegep. Mana bisa henteu nabungna. Asup hese keneh bae. Lamun tarompet geus ditabuh jidur sing mingang anu tarompet. Ngerti? Tuh 2 3. Tetaralat tetet. Sukses. Maksudnya lain tarompet keur digega ku aing ditinggang. Wirahmana ninggangan kana wirahma tarompet. Ajen yang deui payuk. Tuh 2 3. Tetaralat tetet. Goblok, ya mas tak ka aing tak pilih. Nabohna di mana tuh aing? Sok dihandap. Oh, kabuh. Oh. Siap. 1 2 3. Tetaralat tetet. Juring aduh. Hanap-hanap teh di sini yang anu konidin. Konidin mah obat batuk jang lalaki. Konidin. Ajok awewe. Ya konim. Tuh 2 3. Tetaralat tetet. Aya di papangan di bak emam. Sukses nabuh tarompet urang eusian ku nyanyi. Besok ke atas urang hiburan lajengkeun nya. Aduh, aya kieu na ngoprotnya mang. Nyanyi, hei. Pak Hajat, Ibu Hajat, panganten keluarga besar Sinajaroget, naik Kak. sinajarog. Aku berat pisan ya anak karunya pacitan menausikan dibohongan Karunya selingkuhan ngarep-ngarep aya dikawin. aku berat pisan ya anak majikan
tos keluar deui atuh artis teh acan dinyanyikeun anu bade kararaul keluarga besar kirang seueur. sareng langkung ngapunten anu kasuhun. Urang di akhiran baik wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Permios. Berat pisan ya anak pamajikan